Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara Stand Up Komedi. Mustari Kampak Channel harum mewangi sepanjang hari. Pusing, 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 pusing. Ki Kampak rek carita naon Ki? Di dieu Ki Kampak ngarasa heran. Geningan heran Ki. Zaman ayeuna loba anu jadi ustad geninganan jadi ustad YouTube sampai memahami mempelajari dina YouTube terus dipilihan aya nu resep ka ustad ieu aya nu resep ka ustad ieu aya nu resep ka ustad ieu nu dipaurkeun guguru kanu YouTube teh salah kaprah si video teh menang ngedit mending lamun teh diedit-edit mah lamun menang ngedit eta kan bahaya guguru kanu YouTube jadi salah kaprah emang di dieu manehna bisa ceramah kieu 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 bahkan aya di dinya teh nu arana nu dipanggil Ustad Dadang manehna lamun manggil ka batur hei ka dieu aya naon Pak Ustad Ustad dadakan kumpul 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 manehna ceramah di dinya ngajelaskeun ieu ai suatu ketika teu apal meureun keula cenah urang buka heula cenah dina YouTube cenah manehna teh ngajelaskeun teh kieu alladzina amanu ku ku tepak kutiba meureun kutiba manehna teh ngomong nih alaikum Ki Kampak ngadengekeun we di dinya jeung rekan-rekan teh bari udud keur manggeus dahar hayang udud-ududna loba bari udud we manehna ceramah gitu dipikir-pikir cenah udud aing beak pada nyoro tungtungna teh manehna kabur tah di dinya manehna can begitu paham tapi geus ngumbar-ngumbar ceramah sing horeng teh guru teh diintip teh dina YouTube. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.